Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sadayana, tepangkeun Nabi Abdi Cantika, Nami Abdi Syeren, Nami Abdi Wida, Abdi Rofi. di dieu kuring sareng sapara kanca bade baris midakeun ngeunnakeun Kampung Adat Naga. Kampung Naga mangrupikan hiji tempat nu paranahna di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ieu diwangun ku masyarakat anu nganut budaya Sunda anu kental sarta masih ngajaga tradisi-tradisi karuhun. Di mimitian ti abad ke-18, nalika para pendudukna milih pikeun yang hareupan alam kalayan cara nu harmonis. Arsitektur imah-imah di kampung ieu umumna ngagunakeun bahan alami sapertos kayu jeung bambu sarta mibanda desain anu khas Sunda. Salah sahiji hal anu paling istimewa nyaeta sistem sosial masyarakat nu gotong royong, di mana warga saling membantu dina kahirupan sapopoe. Oge Kampung Naga henteu ngagunakeun listrik nu ngajadikeun suasana kampung tetep tradisional. Kampung Naga ayeuna jadi tujuan wisata. Wisatawan tiasa ngalaman langsung kahirupan tradisional masyarakat Sunda serta ngaraoskeun kaendahan alam di sabudaranana. Tradisi adat, upacara, jeung cara hirup masyarakat di dieu ngajadikeun Kampung Naga jadi tempat anu unik serta berharga pikeun budaya Sunda. Kampung Naga kasohor ku masyarakatna anu ketat ngajaga adat jeung tradisi karuhunna. Sanajan geus aya dina kaayaan modernisasi anu gancang. Kaayaan ayeuna di Kampung Naga teh ngaronjatna nu nganjang. Kampung Naga masih keneh jadi objek wisata budaya. Khususna keur nu hayang ningali kahirupan masyarakat adat Sunda anu masih ngajaga tradisi. Nu datang, mindeng datang pikeun neuleuman arsitektur tradisional, cara hirup, jeung upacara adat di Kampung Naga ieu. Nu kadua, gayana tradisional. Masyarakat Kampung Naga tetep hirup nurutkeun aturan adat anu ketat. Maranehna tetep ngajauhan ngagunakeun teknologi modern sapertos listrik, sanajan aya pangaruh di dunya luar ngaliwatan kunjungan wisatawan jeung pamarentah. Nu katilu aya pengelolaan lingkungan. Salah sahiji cara Kampung Naga nyaeta komitmen kana kalestarian lingkungan. Leuweung adat di sabudeureun desa masih keneh dipiara sarta ngalaksanakeun sistem tatanen tradisional anu ramah lingkungan. Nu terakhir nyaeta tantangan modernisasi. Sanajan masyarakat Kampung Naga ngajaga tradisi, tantangan eksternal sapertos pangwangunan infrastruktur jeung gampang diaksesna mawa parobihan, boh tina jihad ekonomi, boh sosial. Ieu kadang nyiptakeun dilema, nyaeta ngajaga tradisi sareng adaptasi kana zaman anu parobihan. Sagamblengna, Kampung Naga tetap jadi simbol kekuatan budaya lokal di tengah tekanan globalisasi. Sanajan maranehanana kudu terus navigasi tantangan anu timbul tina ngembangkeun eksternal. Saterasna ya fakta unik Kampung Naga. Kahirupan tradisional nu tetep dijaga. Kahirupan di Kampung Naga masih nerapkeun adat Sunda nu kuat. Warga teh hirup basajan, henteu ngagunakeun listrik atau napi alat modern sejenak. Ngatunkeun alam tur tradisi minangka padoman. Saterasna arsitektur imah adat. Sadayana imah Kampung Naga dipigawe tina bahan alami siga awi, kai, jeung injuk.
ukuran sareng bentukna saragam. Sadaya imah ngarah ka tempat nu sarua, ngagambarkeun rasa gotong royong sareng kebersamaan anu kandel. Saterasna pamali sareng kepercayaan. Aya sababaraha pamali anu dipikasep ku warga. Contohna temenang ngawuhun ritual adat kalawan serta tiwongkon spiritual tangku henteu diizinan nganggo teknologi modern. Lokasi di Leuweung Ciwulan, Kampung Naga, pareunahna di lebak Sungai Ciwulan anu ngahasilkeun pemandangan alami nu sae. Sungai ieu dipake warga pikeun kebutuhan sapopoe. Nah, saterasna aya kuliner khas Kampung Naga. Kuliner khas Kampung Naga salah sahijina panghanasan khas di Kampung Naga nyaeta nasi liwet. Nasi ieu diolah ku santen sareng bumbu sederhana nu ngahasilkeun rasa gurih anu raoseun. Nah, kangge laukna, lauk anu diolah ku cara dipindang direbus make rempah-rempah khas Sunda. Nah, jadi we ieu teh pindang lauk. Nah, sayur asem. Sayur asem osok dijadikeun pangiring nasi liwet di Kampung Naga. Ngagambarkeun rasa asem anu seger tur nyegekeun. Nah, kangge camilanna, camilan favorit di Kampung Naga ieu dijieunna tina kulit sapi anu diolah nepi ka renyah, biasana dijadikeun pangeunah dina makanan utama. Tos dina zaman modern ieu, masyarakat Desa Naga mangrupikeun salah sahiji desa anu masih kene pesen anu luhur ti mimiti kasederhanaan, hirup rukun, sareng ngajaga adat istiadat dina ngajaga alam, kalebet lingkungan anu dipasikeun ku kahirupan. Percayaan masyarakat Desa Naga masih kene dicekel pageuh, diantarana percaya karena ayana jurik cai, nyaeta arwah anu nempatan cai atawa walungan, khususna bagian jero walungan. Lajeng ririwa nyaeta arwah anu resep ngaganggu atawa nyingsieunan jalma peuting. Kitu oge tempat-tempat saperti Buyut Singaparna, Bumi Ageng sareng masjid-masjid. Nyaeta tempat-tempat anu dianggap sakral pikeun masyarakat Desa Naga anu sakabehna beragama Islam. Tabu atawa pamali pikeun masyarakat Desa Naga masih kene dipercaya jeung dilaksanakeun kalawan taat, utamana dina ngawengku kahirupan jeung kagiatan sapopoe. Contona, produser pikeun ngawangun jeung ngawangun imah, pikeun upacara, seni jeung sajabana. Wangun imah masyarakat kudu panggung jeung bahan imahna dijieun tina awi jeung kai. Hareup imah kudu dijieun tina daun nipos, serat lontar atawa alang-alang. Lantai imah kudu dijieun tina awi atawa papan kai. Kudu nyang hareup ka kaler atawa ka kidul, ngalegaan ka kulon jeung ka wetan. Tembok imah dianyam, tembok imah teu bisa dicet, iwal dina kapur atawa di meni. Bahan imah teu kudu make tembok atawa imah kudu dilengkapkeun parabot, contona kursi, meja, sareng ranjang. Imah oge teu bisa boga panto ti arah nu lalawanan, sabab jalma yakin yen lamun rejeki asup ka imah bakal keluar ngaliwatan panto tukang. Dina sektor kasenian, masyarakat Kampung Naga tabu ngayakeun pintonan kasenian di luar Kampung Naga seperti wayang golek, dangdut, pencaksilat, sareng kesenian sejenna nu ngagunakeun waditra gong. Sementara eta kesenian anu diwariskeun ti karuhun nyaeta seni motong, angklung, beluk, jeung rengkong. Kepercayaan masyarakat kana waktu diwujudkeun dina kepercayaan kana naon anu disebut palintang. Dina waktu-waktu nu tangtu aya bulan atawa waktu anu dianggap goreng. Tabu atawa pamali pikeun ngalaksanakeun kegiatan anu kacida pentingna seperti ngawangun imah, kawinan, sareng upacara adat. Waktu tabu ieu disebut larangan bulan. Larangan bulan gerak dina bulan Sapar sareng bulan Ramadan. Sakitu wae informasi Kampung Adat Naga di Garut di abdi jeung sapara panca ngaturkeun hatur nuhun.